Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Teu lila ti harita eta lalaki teh indit pindah diukna ke tempat anu biasa digunakan ku manehna ngobrol jeung pamajikanana. Waktu eta pamajikanna keur ngobrol jeung pambantuna. Pok eta lalaki teh nanya ka eta pambantu, "Bi, nah bibi ayeuna ngarasakeun hate anu tegar nah geuningan kuring mah asa teu ararena kieu aya naonnya?" "Laras juragan, abdi oge laros asa tegarna benten ti wangi-wangi sanesna," cek dua pembantuna. Waktu eta pada nyarita kitu atulang eta lalaki teh ngahulang sarua jeung anak pamajikan oge kawas anu eueuh picaritaeun kulantaran ngararasakeun kaayaan hate anu tegenah teu pararuguh rarasaanna. Tapi barang keur kitu teh kadenge dua panjaga imahna di luar nyorobok ngabejaan ka eta lalaki anu matak leuwas kacida. Juragan aya bagong, Atuh eta lalaki teh jeung anakna ting korejat langsung lalumpang buru ka kamar, balik deui teh geus mawa bedil kumanehna diteng-teng dikokang disiapkeun. edan bagong naon cenah? Teuing atuh Pak, urang tingali bae sugane bagong leuweung jang pedil bae lah kurang, cek anakna ngajawab kitu bari lalumpatan muru keluar. Sedangkan pamajikanna jeung dua pambantuna waktu eta ngadon ngayak-yak kacida ruasna. Di luar teh geus rame ku jalma anu ting corobok ronda oge pada datang ku sabab geus dibejaan rame nabuhan kokol kentrung ditakolan bari cocorwokan. Bagong aya bagong keluar ruang kepung bagong oi sabab urang teh ngadeng di lembur-lembur tatangga mah cenah mah lamun kadatangan bagong teh sok aya nu kalenggin ta duit atau emas bisi teh eta bagong teh.
bagong kajajaden oge yeuh sabab di lemur teh aya bagong salila ieu piraku ayeuna ngadon aya bagong eta anu ting corobok kadenge ku eta lalaki jeung anakna atuh berebet waktu eta teh maranehna teh lalumpatan bari nitah panjaga imana nyiapkeun sagala rupana supaya bisa newak eta bagong. kamana lompatna kabelah mana lompatna eta bagong teh Waktu eta nyerowok itu nanya ka jalma-jalma anu geus karumpul, teuing ka mana tadi mah ngareles teu pararuguh. Tuh kan itu kuring mah kaos nama mah kebelah kaler tadi teh. bener teu salah eta teh Itu kan itu kaos nama sakolepat temponan tadi teh. Tapi teu puguh teuing, ngana tahu kula nu katempo kuring mah. Cek hiji jalma waktu eta langsung nyarita kitu atuh burudul lalumpatan sakabeh warga teh tetinggalin ronda jeung eta laki katut anakna lumpat ka belah kaler. Barang nepi ka belah kaler teh pas kabeneran ngaliwatan jalan anu kacangan ku lampu katempo bagong teh keur leumpang kacida tenangna kawas nama bagong teh can ngarasa keur diburu ku warga, tapi barang buru-buru kadinya teh bagong teh atuh langsung becir kakarang ngarasa meureunnan manehna keur diburu. edan kuringan jalma-jalma teh ngaruda datang Cek Mang Komod nyarita kitu kulantaran eta bagong teh bagong jelmaan Mang Komod anu geus hasil madog sakabeh duit jeung emas boga eta lalaki anu geus boga rancana hayang ngabinasakeun manehna ku jalan nitah 5 anak buahna. Waktu eta can ngarasa kulantaran teu mariksa simpenan duit jeung emasna di kamar, sabab langsung indit kaluar ti kamar barang ngadenge cocorokan jalma-jalma nyebutkeun aya bagong. Atuh eta bagong teh jelmaan Mang Komod lumpat lampet satarikna hayang ninggalkeun eta lembur. udah tuh bener euy ka dieu ka kalian geuningan udah kepung ulah diantepkeun kepung Nya kepung. Ulah diantepkeun ku di podara dia mah. Bener kaos nama ieu mah bagong kajajaden. Sabab itu kata bisa luak lieu kitu dalam bagong. Bener mah. Boro-boro ngalieu. Koras bohong teh. bener ieu mah bagong kajajaden yakin aing mah. Cek warga waktu eta tim corowok itu bari lumpatan ngabarkeun bedog arif sagala rupa anu dibawa ku maranehna digunakeun keur nyingsieunan bagong jeung lain ukur nyingsieunan rek digunakeun nakol ngadek bagong anu ku maranehna dianggap bagong kajajaden. Teu lila oge kulantaran dikepung ti sagala panjuru atuh bagong teh geus kalimpungan aya di tengah-tengah sakabeh warga. aduh edan apes deui bae ieu puting si Sarmi keur kumaha nya. Aduh Sarmi geula tiup akang capek yeuh. Wah cilaka Kakara oge ngagertes kitu habak setan sia aduh ngadekan ka aing goblok sia hayang modar sia teh sadayan teh nyeri oge tapi aing teu hayang disiksa ku sia. Cek Mang Komod harita kukulutus tapi anu kadenge ku sakabeh warga mah sesegrok kumaha kaayaan bagong. Podaran anjir tuturak kuningan euy. Tuturak wow ieu mah waduk euy wah yakin ieu mah lain bagong biasa ieu mah bagong kajajaden. Awas pariksa anu boga duit di mah pasina geus dipadog ge ku ieu bagong. Harita campuh nyarita teu pararuguh sakabeh warga teh atuh eta lalaki jeung anakna kacida ngaranjugna komo deui bapana ku sabab inget kana duit jeung emas. Aduh cokok maneh bantuan warga bantuan kudu di tewaki bagong teh bapak rek balik heula bisi teh bener duit bapak jeung emas pihak cilaka lamun pihak teh. Cek eta lalaki bari leos manehna teh lulumpatan murudeui ka imah
Barang nepi ka imah waktu eta pamajikanna masih kene diuk di rohangan tengah, langsung nanya, Akang keningan geus balik deui. Ka mana budak teuing teu balik barangna? Geus beunang acan eta bagong teh, bagong naon? Kajadian atau bagong biasa, Akang? Cek pamajikanna waktu eta teu mere kasempatan keur salakina ngarenghap, langsung nanya gitu. Aduh kayak capek yo, akang capek. Akang balik teh yeun. Kayaknya nginum. Mana nginum heula yeuh, capek pisan. Waktu eta lalaki teh tekebat nyaritana kulantaran masih kene ngahegak kacida capena. Atuh pamajikanna waktu eta langsung ngasongkeun cai dina gelas lagu. Waktu eta sagelas teh langsung erep. Sanggeus ngarenghap jero nenangkeun napasna, langsung nyarita, Puguh kieu tadi teh aya nu ngomong kade bisi bagong kajajaden cenah kitu, sabab katempo ku akang kusorangan jeung deui ditembak ku akang oge. Teu teurak eta bagong teh teuing ayeuna keur dikumaha, mudah-mudahan beunang. Akang inget lamun bagong kajajaden geus pasti bakal madog duit atau emas. Kapan orang teh buka duit jeung emas di kamar dina brankas. Ayo urang tempuh heula ulah nyarita urang tempuh heula bisi leungit. Cek eta lalaki bari teu ngalilakeun deui langsung numpang dituturkeun ku pamajikanna anu ka tembong leuwas oge sanggeus ngadenge salakina ngajelaskeun kitu. Barang nepi ka kamar tempat nyimpen duit, eta lalaki teh teu ngalilakeun deui langsung nyokot kunci dibuka brankas panyimpenan duit teh kacida ngaranjugna manehna jeung pamajikanna kulantaran duit jeung emas geus eueuh laning teu nyisa saeutik-eutik acan. Edan guningan bagong teh tas ngadatangan imah urang. Aduh kumari geus kieu. Cek eta lalaki bari langsung diuk ngadepok dina ubin kacida ruasna reng haprajug napasna oge. Aduh, Akang, jadinya urang anu kapadog teh Akang. Aduh Gusti, duit mikalung geus masuk eueuh, ya ampun. Pamajikanna waktu eta ceurik balilihan kulantaran kacida baluasna nempo kaayaan brankas geus kosong eueuh saeutik-eutik acan duit jeung emas teh. Salakina waktu eta teu nyarita kacida amokna sanggeus lila ngahuleng teh ngurejat hudang deui. Setan eta bagong teh kudu bener-bener dipodaran ayeuna mah cicing maneh mah ulah kukumaha akang rek modaran eta bagong. Pokna bari teu ngomongna naon deui waktu eta ninggalkeun pamajikanna anu masih kene diuk bari ceurik mikiran kaayaan duit jeung emas anu ludes eueuh saeutik-eutik acan keur maranehna. Pamajikanna waktu eta ngan saukur unggek teu nyaritana naon terus ngalanjutkeun ceurikna. Waktu eta salakina terus lulumpatan deui muru ka tempat anu masih keneh rame ku jalma-jalma anu ngahurup bagong anu geus maling emas jeung emas boga manehna. Barang nepi eta lalaki teh ngokang deui bedilna ditembakkeun kana eta bagong anu masih keneh lulumpatan ka ditu ka dieu, tapi tetep bae kaayana teh sarua ngebul teu teurak dikadekan oge sarua. Edan yo ieu teh bagong teh geus madog ka imah kuring emas jeung duit bea eueuh. Cek eta lalaki ngagorowok kitu atuh warga kabeh oge kacida ambokna. Wae no geus kurang podaran bae tuh geus podaran. Kaceleng torolong. Waktu eta buki aramok bae sakabeh warga teh terus-terusan ngudag ka mana inditna eta bagong. Sedengkeun Mang Komod dina waktu eta kukulutus sabab dina peuting eta kawas peuting anu pernah kajadian manehna kudu capek lulumpatan ka ditu ka dieu nyingkahan bahaya gede anu matak cilaka lamun manehna kaburangan teu bisa balik. Aduh Sarmi sia teh keur gawe naon atuh? Napoho deui atawa kasarean dina waktu ayeuna?
eta anu digerenteskeun ku Mang Komod dina waktu harita. Aduh, cilaka, aduh Sarmi, aduh, belecet, habok, cebrot, edan sia, wah ini podaran sia lamun kieu mah, hiup, bres, 5 jalma waktu eta langsung digadilan ku si hungna atuh ting corowok ngajarerit jalma teh. Aduh nyeri, aduh suku digadil, aduh bener tak aing mah leungeun dieu, aduh nyeri. Eta anu kadenge dina waktu harita campuh ka cida matak paur keur jalma-jalma anu ngaderengena, tapi kulantaran dina waktu eta sakabeh jalma teh ka cida ambekna komo deui anu geus kalengitan duit mah teu mikiran naon deui iwal terus-terusan ngaburu eta bagong, sanajan bagong teh lulumpatan hese benang, sanajan geus aya di hareupeun dibedil jeung dikadek oge tetep wae teu kerer-kerer masih keneh lulumpatan kawas teu karasakeun. Da memang bener eta kanyataanana, tapi barang nepi ka tutu lembur dina waktu eta bagong teh geus kadesek teu bisa ilit ka ditu ka dieu jol les. Atuh sakabeh warga teh ngahuleng bingung kulantaran geus dina pikiranana moal bisa ilit ka mana-mana deui sabab eueuh keur lumpat geus ditingker ku sakabeh warga dina ujung lembur pas aya gawir anu nang tawing. Edan bener-bener edan di leungit, aduh cilaka. Mangkadeng duit jeung mas aing mah beak, aduh kudu kumaha neanganana. Eta anu digerenteskeun dina hate lalaki anu geus kaleungitan duit. Sedengkeun Mang Komod waktu eta geus nepi ka hareupeun pamajikanna anu masih keneh diuk yang hareupan baskom anu dieusian cai jeung lilina geus ditiup. Aduh akang, hampura akang tadi teh kuring teh nunutan kulantaran burang teh kurang sare, hampura akang, hampura untung inget jeung nempo sini geus rek parut atuh pun teh ditiup, hampura akang, hampura pasti lagi akang lain teh kawas waktu ka tukang diudag-udag ku warga lembur anu didatangan ku akangnya dina waktu tadi. Cek Bisarmi waktu eta langsung nyarita kitu bari nangkep ka salakina bari ngusapan tonggong salakina kulantaran kacida reuwas kaleuhnakeun. Bener Sarmi, bener, aduh capek pisan akang teh, aduh tak ieu cilakana teh lamun maneh teu konsen bahaya keur akang, bahaya, aduh cilaka hampir sanajan sagala gebugan atau kadekan moal karasa ku akang, tapi kan sieun akang mah sieun kaburangan, bahaya lamun kaburangan mah cilaka sagala rupana bakal akhir kadenya ulah deui cek akang oge ulah deui engke mah dina waktuna rek ngalakukeun pagawean leuwih hade sare heula ti burang teh. Nya akang hampura kapan tadi teh urang teh tas ngobrol basantas sarta nyaritakeun hayang masantren keur urang teh nepi ka sorean teh sare ta eta motak mah aduh kuring teh tuduh pisan tuduh. Cek Bisarmi waktu eta nembaran kitu atuh Mang Komod oke ungut-ungutan kulantaran rumasa nepikeun ka sore tadi pamajikanna diajak ngobrol ku manehna geus satu ayeuna mah geus lah da geus liwat ieu jeung akang lagi geus salamet tah duit jeung emas ka ceda lobana sok simpen. Cek Mang Komod waktu eta bari mikeun rajut anu pinuh ku duit jeung emas. Bisarmi teh seuri bakat bunga, aduh akang jadi ieu mah meuli taneuh teh akang duit loba, aduh kacida bagian akang. Bener duit ieu teh urang bikeun ke bulan hareup ku akang bakal dicokot deui kapan urang teh taneuh menang duit beunang deui. Wah lain kitu Sarmi
kapan kabeuheuran urang teh moal aya nu ngelekeun sabab urang mikeun duit tapi dicokot deui tanu ka pemilik duit bakal ka pemilik deui nya akang nya ngerti tapi eta oge lamun teu kuat dipake kudu boga duitna lamun dipake teu lama berenang mak nyamos boro-boro bisa dicokot deui akang. Cek Bisarmi nembalan kitu bari seri leutik bakat hubungah kulantaran kabeungharan maranehna beuki loba soalna tiap bulan teh Mang Komod taragaplah pasti mawa duit loba jeung emas. Mudah-mudahan baik pokoknya mudah-mudahan jika Kang oge dari geus dikapake mah kemomong geus jadi barang mau bisa dicokot da Akang mah bisa nyokot lagi emas atau duit ari geus jadi barang mah misalkan jadi taneuh deui atau jadi imah mau bisa dicokot Tembangna geus kitu mah kulantaran geus peuting jeung capek Mang Komod jeung pamajikanna teh kaluar ti eta rohangan jepret ku Mang Komod teh eta tempat khusus anu tara disabab ku sahabat oge salianti maranehna duaan dikunci ka Cidapageuna. Koloyong duanana langsung asup ka kamar maranehna sanggeus ngarapikeun duit dihijikeun jeung duit-duit jeung emas sajena. Teu karasa peuting teh geus kalindih deui ku wanci isuk. Di hiji tempat 5 lalaki anu ditugaskeun kudununganana geus nepi ka lembur Mang Komod. 5 lalaki teh keur ngobrol jeung deui teu apal aya kajadian naon di lembur maranehna dina peuting tadi. Tah ayeuna urang geus nepi ka ieu lembur, ayeuna urang langsung ngadatangan imahna atawa kumaha. Da kudu puguh datangna jeung deui kudu nalingakeun bisi sote di imahna loba panjagaan. Cek salah sahiji lalaki bari neuteut ka baturna, atuh ulah gurung kupu nya ulah gurung kupu bisi cilaka kudu ditalingakeun heula kurang jang deketan imahna yuk tuh kapan geus rada deket yuk deketan heula. Cek salah sahiji baturna, atuh teu nyarita deui maranehna teh bring lalempang ngadeukeutan eta imah. Sedangkan dina waktu eta kabeneran Mang Komod teh keur kadatangan ku Mang Kodir anu rek ngalaporkeun sagala rupana. Waktu eta Mang Kodir jeung Mang Komod teh keur ngobrol. Kang, kuring teh ngalaporkeun sawah anu dibelah kaler anu aya 4 hektar berenang saminggu deui terek panen nah rek diborongkeun atawa kumaha Kang? Cek Mang Kodir waktu eta nyarita kitu. Kumahanya Akang oge bingung ieu Kodir, tapi cek maneh mending diborongkeun atawa dikebrukeun ku warga ieu lembur supaya garawe kabeh. Lamun diborongkeun ka ieu ka tukangna ngagunakeun mesin berenang warga ieu lembur teh moal garawe kapan lolobana mah ngaharepkeun pagawean ti urang Kodir. Cek Mang Komod waktu eta nyarita kitu barang Mang Kodir rek sapokeun ngomong kadenge di luar aya anu ting carowok. Woi, keluar Komodo keluar sia keluar. Waktosna ka Bojong Seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kayaan Mang Komod. Waktu eta barang ngadenge aya anu ting corowok nitah manehna kaluar ti jero imah jeung deui bakal naon anu dilakukeun ku manehna lamun geus nempo aya 5 lalaki anu ditugaskeun ku dununganana dititah nandasa manehna. Cag urang cekapkeun heula cariosna dugikeun ka dieu insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga mios.